manual gitunya kan kopi teh yang aya dua macam anu manual sekarang espresso teh nggak mesin ya mesin nah ini manual dapat dengan mesin gitu kan bentennya manual sedang nganggo mesin salaresna bukan berarti anu nganggo mesin teh langkung raos belum tentu kunaon misalnya ambil misalnya di Masagi itu tempat kopi nanti itu kunaon nganggo mesin karena udah enggak prosesnya ini manual mau kalandangan kan kayak dina nganggo mesin teh udah sepada enak nuka dua anak hari di kafe gitu kan sudah modifikasi nanya perlu disebut cappuccino disebut latte nganggo ieu mah teh biasa ada cappuccino nganggo mesin tapi upami orang misalnya anu kopi hideung bukan berarti nu nganggo mesin teh langkung raos saudara. Malihan mah nu langkung raos teh nu manual saudara. Manual. Banyak itu upami manual di kopi shop kayak manual mau kabujang gitu kan. Karena nganggo ieu nah orang kemudian dia nganggo manual. Nah, salah sahijina anu manual teh anu paling basic kan kopi tubruk tuh. Kopi tubruk gitu. Nah, di dia kayak di kan kopi tubruk sekarang aya hiji deui metode teh salah saya sebelum hiji. Mun ieu mah urang dijieun dua we macam. Anu di tubruk sekarang nu hiji deui disaring. Ya lan cobian dalam di tubruk. Tapi aya prinsip-prinsipnya di kopi kan. Pertama anu kena ras teh campuran tamis kopi sareng cai kan kalares pemikiran kopina caleran gitu kopi seuting kopina pahit kan berarti kan udah pasnya nah ieu aya timbangan timbang gitu dan kayak kanggo patokan awal gitu salaresna belum tentu persis sakitu teu kendala karena setiap kopi teh kan macam-macamnya kopi teh jadi lebih setiap kopi teh daerah kan beda-beda saya Palasari ada Puntang ada Piaceng biasanya upami roastery itu kopi biasanya kan di Cobian biasanya teh di Kota Karuan si kopi ieu teh punya rasa naon gitu upami ayeuna mah kamar api modern kieu mah kan urang teh teu terangnya di dia mah biasa kabaca di biasa disebatkeun tuh biasa diawas anu paling handap aya rasa ceri gitu kan aya floral kopi di dia tuh aya rasa lecian gitu kan aya ceri gitu leci prun tapi ada terjadi ngaraoskeun itu memang terbiasa pami awal-awal mah belum terbiasa kedah nu sekali pisan. Perun teh naon? Perun teh buah-buahan oge. Jenis buah-buahan. Nah, ya dan tadi seperti timbangan teh memang dipatok sakitu karena tiap kopi ieu biasa benten-benten Pak. Dia kopi di Mas Wahid, dia kopi di Rumah
masagi ya, kan di dia disebutkan dong sigara runtang, berarti kan sigara runtang tes tokosul itu kan sigara runtang. Oh, sigara runtang teh. Kalau bahasa sigara runtang itu Oh, pemengnya tuh North Sumatera, Iya mah teh kalau buat robusta arabica. Iya Arabica ada yang Arabica. Nah, naon sih maksudnya robusta sareng Arabica? Arabica teh biasana umumna teh di 1000 anak. Pami 1000 kalbuan. Eta Arabica pami nu 1000 kalbuan. Upami 1000 ka handap robusta. Upami 1000 kalbuan Arabica. Nah, hari robusta 1000 naon apa? 1000 meter. Tinggian. Oh, 1000 meter. Pan laut di permukaan. Terus misalnya dia misalnya kayak kopi nu aya nu jarangkum. Mohon. Eta Arabica robusta. Robusta. Kemudian di itu di Lebok Nyaman Arabica. Mun bentena ta kunaon abdi nyandakna misalnya ieu nu dieukeun nu Arabica. Soalna upami nu Arabica teh engke bakal karaos bentena. Istilahnya teh flavorna nya aya rasa naon gitu teh dina Arabica mah karaos gitu. Tah upami robusta memang terbiasa di tepatos biasa dinikmati rasana. Tapi nu diudag teh kafeinna. Gitu. Misalnya di Eropa mah misalnya ngopi teh robusta we dah. Yang penting mah rasa seger we. Seger. Rasa mah karena robusta. Mami Arabica tuh memang sama langsung rawas gitu. Biasa dinikmati gitu. Terus benten-benten tiap bulan benten-benten. Iya rasa-rasa ieu Jarang. esen atau lebih kumaha? Jantan si rasa-rasa ieu teh nya misalnya ya kebun kopi teh misalnya paling itu teh di antara kopi kayak ini saya naon pasti yang bukan itu Oh. lebah terus kandungan tanahnya itu Intinya pengandungannya teh kontaminasinya. oh jantan kami kebun kopi na caket kebun duren biasa ya rasa duren Iya. udah gitu Kan ieu we caket kanang hayam berarti lama ngopi. Iya, rasa kandang ayam. Ini rasa kanang. Iya berarti teh ayam kanang ayam. Tadi bagi tahlil, aduh izin. ya terus Oh, jangan kemana-mana. kan apa mimpi dan kopi nanti berat tos biasa gitu mah ya itu biasa kan kopi tos biasa tos peka gitu ya hari kopi tos Terus hilang ya. sama ngopi we unggul lah gitu teman Terus teh dan rasa gitu ngopi wae kalau kopi tacan peka mah ada tacan patos karaos rasa jadi nu nyerat ieu mah da memang nu tos peka yang pertama kan tadi itu dan pengaruh kopi teh lawas sebenarnya kita kan campurannya timbangan teh perbandingan kopi sareng cai kita pengaruh gitu. Terus yang kedua itu aya waktosna Pak gitu. Itu di dia teh biasa pemain tinggali tuh. Kita di tanggalan tanggal 10 bulan November 2022. Benar di tanggalan. Jantan kopi teh aya waktu terbaiknya salah satu gitu di upami lamit deui jantan pas gitu. Ada expired kan ya? Cuman Ada expired kan ya? salasnya sami wae sareng expired gitu kan. Nah, kan pamieu di roasting tapi seberapa? Ping 10 sesi 11 berarti sampai kita seberapa minggu kan. 2 minggu lah kan. Nah 2 minggu teh pas di raos gitu. Upami misalnya ieu di roasting na kaping 10 terus kurang di anggona kaping 11 teu raos.
sanes bari enten aya enten si kopi teh kena istirahat heula mati santai teh diistirahatkeun heula seminggu pamende eta teh kan aya karbon hasil pembakaran teh karbon teh sudah kena gitu jadi kaminum teh kirang rawas gitu nah itu di tanggalan gitu nah kan kebayang sok pami ngajalin eta duka iraha gitu Kita mah tahun-tahun gitu subhanallah. karena pami urang apa urang teh salasna batakrang nanti Atas keracunan pak, Hah? atas keracunan. oh gitu Kopi budai, ya sudah mangke payun teh. Sehari hampir 15 teh budai tra. Anu karaos teh pak ada teh. Hori, eta tuana. tantos eta biasa wae sih Kada ada mas keracunan kacanduan. Kecanduan. Budai. Ayeuna mah tes ieu. Kami kalami anak teh teh. dan mami ieu mah aya waktosna bisa setelah di roasting pada aya waktos heula langkung di saminggu lah dari 7 hari sampai rawas untuk dinikmati tapi anu berikutnya anu nu menunjang kopi eta rawas henteuna teh kopi teh salasna teh kadang-kadang teh fresh dan sebelum diseduh teh nembe anyar ngagiling gitu. Giling lara. Nah, mereka upami abdi mah nya ngagale teh tara ngagale kopi bubuk. Karena upami tos bubuk muapna teh aromana ega ica. Upami nembe digiling mah aroma teh di dinya keneh diseduh. Tak kami anu tos biasa mah jarang ngagale kopi. Ngagale di tadi pernah ada gilingan. Dan gilingan oke pengaruh oke kita ya setelanana biasa halus ya pasangan gitu ya tergantung cara ieu na. Nah berikutnya pada upami urang terus digiling ya terus urang diseduhnya. Nah upami urang mah kan apal teh pokona mah kopi teh kudu ngagorak gitu. Padahal salah satu henteu gitu. Upami abdi mah kebiasaan tuh antawis 80 sampai 95 derajat si cai teh sanes cai gagal. Nah, cairna, terus upami urang ieu diseduh gitu nya. Nah, itu teh aya waktu ekstraksi si kopi nanti begitu diseduh teh itu teh aya waktu ngopi mana. Ayeuna upami sakedap teuing itu salerangnya gitu. Nah, upami lami teuing, nah eta nu sok janten asem gitu. Dan orang kena apa teh salarasna teh kontak cai sareng ieu proses ekstraksi teh salarasna upami ditubruk teh 4 menit. Sebentar pami urang mah ngopi teh cuy dina Lami gitunya sajam kadang. Nah, iya. Nah, Kita sedikit subuh nu geus aya. tapi eta nu sebelah tenang. Salarasna teh gara-gara teh gampang. Namanya ada begitu. Salah sambil carana terus bisa cai sareng eta proses ekstraksina dan biasa lireun di 4 menit aja. Oke dipraktekkeun. Ieu alat teh kayaknya ditingalikeun. Nah, itu mah urang dari praktek we lah. Dari praktek. Iya mah khusus memang enten nah ieu kan salah derajat saradi nu optimal teh sabaraha urang setel 80 langkung lah misalnya 84 gitu ya 84 nomor 2 tilu oke begitu 84 diren ajeuna jeneng di 84 nah
kopi kan ya. Nah, Orang dia kan itu manganannya. Itu manganannya. Nah, orang ngagiling kopi nak. Upami dirata-ratakeun biasana teh perbandingan kopi teh kinten-kinten hiji banding 15. Hiji banding 15. Kinten misalnya enak orang pami bade ieu misalnya ieu 20 ieu nya 20 gram misalnya ieu gitu. Kopina bade ke mana ya? Oh ieu we. Ini teh saya pikir iya. Tuh, tuh. kemudian di 20 gram banyak-banyak. Saya buat tuh. Langkung 7. Ya dan naon lah kirang langkung ya. Di sini. Oh, iya. Ini kamu nggak paham. Gimana? 20 gram tadi. Nah, abdi bari Gram. Oh iya segelasnya. Subhanallah. Sok, sekarang bade ngagiling. Tapi heula Pak. Ada yang nggak mau perawasan. Ya, alah bismillah. Kemana ini Wira? Salah jarum jam. Jarum jam. Di pakana di luhur pandanganna. Di dia. Nu kana kiri di luhur. Oh, di dia. Itu di Gitu. Oh, Nah, iya. GG paham ini. Paksa. Siun ah. Siun. Aku. Oh. Belah gitu. Oh, itu. Oh. Resep. Berapa tak? Oh, iya nah. Oh, biasa. Oh, biasa. Alatnya di kampungan orang teh ya. Namanya iya ngaras kopi, iya ngumpul kapal api. Biasanya dia balik datang Oh, anaknya. Kan itu abis kadu 2,5 kilo gilingan kieu. Resep dia lah. Keng nyangrai-nya. Kayaknya right deh. Keng nyangrai. Tadi itu gimana? Tas di Sangrai kan? Atos. Oh, Di Pawahid ya. Orang putih itu. Iya, giling parente di dia apa? Parente kerja bakti. Tapi mau nanaon kita Pak? Mau naon mung Rasa ayamnya teh ayam gitu. Gitu rasa ayamnya. Saya kadang ngajar ada yang biasa. Kamu siap beralih. Ngiling gitu. Jadi rumah tadi teh asal bulan potong. Ada kopi. Film tadi nak siap potong dari. Nah, saya Oh, tahu ya pun. can lapos apa teh. Oh, saya kena. di mana?
gram. 10 gram. Saya kata los. Terus 10 gram. Ini sebenarnya 80 kilo terus kedap di kan. Nah, ini kan terus kayak ngagiling ya. Tadi kan kopi Nuraos saya salah teh nembe digiling gitu. Bubuknya sekumaha itu? Tiasa langkung bubuk deui. Biasa, kita tadi biasa di setel, kalau tadi diambil di setel ya teh, nah, itu tingkat kekasaran nanti biasa di Tuh, udah kalinya. cuma Pakai digocek. tah eta nemawi kedah fresh teh gitu enten oh gitu nembe ngagiling teh senyit gitu terus 84 nya Aduh, Pak Haji itu we kumaha tuh? Ya kumaha tuh. Kadaluarsa. Kadaluarsa teu seungitna. Teu seungitna. ada orang ieu nya orang tinyu Seungit harum. tadi teh kan 20 berarti kali siji banding 15 berarti kali 15 tah berarti sudah 300 nya 200 cc. 300 mili Bismillah. Tuh, ya, sama juga begitu ini anak itu. emang kopi pakai di anu khusus kopi mah ya nalit Ini juga mau dipakai. Ustaden paminu fresh teh ieu teh biasana teh si kuih teh tebal gitu. itu mah dipanaskan dikit tina arang. Emang dia mah 300 lah kayak orang dari Nyobian kayak Angka nak, guru angka di mana? pendidikan 200 nya. Nah, itu dietang ieu na menit na. Dietang menit na. Sampai 4 menit. 4 menit. Enten waktu nu optimal teh upami ditubruk teh Ustad lah nyobian. menit. Gelasna siapkeun. Candi ieu. Kopi asli, kopi asli. Menit Pak, 4 menit. Cuma 4 menit. mau 2 menit. Antosan ekstrasi itu. Gitu. Nah biasanya teh pami satria candi mah biasanya di laluhur we ngarambang gitu. Ngaruh di laluhur gitu ya. Duh, ini melebar ki. Wah, Melebar. nah eta bentenna anu nembe digiling teh seungit gitu. Bentar memang kopi Nuraos teh memang Amun baheula pas di sunrise pas ditutup angin-anginan senyum. Senyit gimana? Iya, angin-anginan. Tina lisung. Dina lisung. nah sarasa kieu pan ari ieu teh non teh hari urang mah da mungkin karena pengetahuanna teu aya nu ieu nya aya nu ngajelaskeun gitu kan urang teh ngopi dah sapraktisna we gitu nya. Nah padahal mah sarasa mah nya upami tos dijelaskeun kieu mah kan ku pengetahuan orang teh salah satu teh urang teh kumanya tak etang menghargai kurang gitu nu dikonsumsi ku urang teh minuman anu leres gitu kan bener ku pengetahuan urang mau mari urang mah kopina aya dirang gitu kan ari kopina aya caket di dieu gitu kan mengagiling aya gitu tapi ari meserna biasanya kopi duka di mana duka iraha di dapur gitu kan pangaosan juga sabaraha gitu kan aku ieu teh
diajar teh sepadas orang paham janten naon nu kurang dikonsumsi barang leres lah gitu ku pengetahuan orang Ulah sampaikan ka mencai herang kurang asak jeung diriheun cuma berat gitu. gitu janten aya tadi aya waktos-waktosna gitu nya. Jadi kebanyakan kan kopi, orang bilang kopi teh bikin mual teh ya. Bikin teh kadang dari kopi nu bikin ieu teh dari kopi asli mah ya yang betul-betul mengolah nama tidak akan menjadi istilahnya penyakit lah gitunya. Kita banyak penyakitnya karena asal-asalan minum kopi mah. Ya itu orang-orang ieu teh pan kebunna caket ya gitu kan. So anu ngarostingna ya kantun orang diajar carana janten kurang ieu teh dikonsumsi teh nu betul-betul sae. Tapi nu suka ngangge gula mah teu sawi awas gitunya. Paminum suka misalkan nu kenging kieu suka ngangge gula gitu. Teu sawios gitu. Kan salasna upami anu penikmat kopi mah biasa Teu ngangge. lebar di gula Iya. mah gitu. Soalnya terbiasa ngaroskeun kopi nu raosna. Pasnya tah dan kita atas 4 menit dan biasa mah upami ditubruk biasa we nya kadang-kadang teh gampil kantun digoyangkeun ge kadang-kadang teh lungsur si gegedongna teh lungsur dan teh kantun nu herangna di luhur gitu kan dia mah turun ieu mah upami ieu mah misalna teu gaduh alat ieu nya kantun cicikeun we ieu na janten dipisahkeun dina saya cicipin karena gelas gitu kedona kantun ke bibir sepados ekstraksina diren gitu nah upami ieu mah ieu teh aya alatna janten ditekan ke handap janten si kopina teh dihandap gitu Tadi mah sana juga obat nyamuk. tuh Eta amonana digedok. yang gegedog gitu janten diren ekstraksina teh dina 4 menit teh sok aya nama beli bade nyobian sok Ustaz, Pak Haji lah Pak Haji. emang we Di ke kedas. Teh sagelas we kusararea jam. sekedik teh Dik ewang serot. nyobian gitu Terus Lidah sih lidah aja lidah abu jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ini wangi banget. Singit ya. Nah, kan upami urang di sana ngaleut upami disuruput teh kan teu sopan ya. Tah upami ngaieu kopi mah justru kena disuruput. Punten ku pasangan deui. saya Di bibirnya. Hebat di Jawa kemarin. Bener-bener tanpa ion nanti mah. Ada manis-manisannya, amis-amisannya. Tak resapi semua rasa yang terjadi. Baik itu pahit, asin, amis. Ieu bari nyomot eta. Nah, ini orang Aya taros. seuman. Kumaha? Ya, Ayah seuman? Mak, kumaha mak raos nama? ayah, yang canda. Terus asin. Aya rasa naon wae? Pamitiasa kawaler aya rasa buah naon? Aya rasa mangga gitu tah. Upami Singit duren. Tah kema ini campur sareng alpukat rawas pisan. Namina teh avocado kopi. Kopi plus alpukat. kumaha? Kumaha Pak Guru raosna naon wae? Ieu mah can karaos Pak Be mah. Oh, Soalnya kan pulen gitu. Pulen. Kita sekarang raos kan raos apa? Raos naon wae teu Pak Ustad? Kita raos pulang gitu ke diu gitu. Rutan pulen. Ngurutan. Teu ada rasa naon di dituna. Hari raos mah asam asa buah naon gitu. Sok nu emut buah naon nu emut teh sakaemut. Asa buah naon, asa buah cermek gitu. Oh. Aya hasil mah. Memang aya eta
mana gitu. Kumardi di dia lagi kan diserang. Tuh aya buah aya ceri Tuh, kersen teh cherry meureun. aya rasa-rasa buahna. Citrun gitu lah. Da pamit teh di kieu mah kan selesai kan teu terang ya. Ya, Urang teh dapat bawa di gulaan di susuan. Emang pertama pahit, atasnya amis. Tah, eta oke. Pahit heula waktu disedot, kemudian ada amis. Amis. Kang Jajang kumaha Kang Jajang? Kami amis, aya amis. Nah. Setelah kopina katelen jual aya amis. Oke. Anu buah itu buah-buahan nu hasil gitu. Citrun ya siga gitu. Nah, itu yang harus diresapi teh ada terjadi naon wae. Penikmat kopi mah terang raosna teh raos naon teh. Sok saya nu beri nyobian. Anu ngangge kue mah saya resep kopi, resep kuehna. Oh, kayaknya Sok. istirahat heula. 20. Mas Bapak Mana yang bapak tadi? 11. Aku pun jadan, terus dadan, nah. Sedikit selalu. Nah, Oh, pas gitu. Oh, 20 gram. sok. orang kumpul Pak RT dan tinggal ngabuisna. Ini pas bisa 20 gram. Pak Haji. Salah, Pak Haji. Iya, atau bukan. Ampunan ya. Gempur, Pak Haji. Tuh, siap giling. Mami aya kapal api we misalnya nu ieu cobian bisa dipinjam gitu tengah bulan tirang masa itu. Iya tuh. Itu. Wah, ya sebenarnya rasa-rasa Anu kita akan dicampur gula nya. Iya. Kadianya. Jarum jam. Oh, seperti sekilas. Iya kopi Mas Wahid ya. Ayah semua. oh nengato asemna teh. Rasa Anu sakedewa seperti ini. Kamu bisa boleh kerja. Apa gitu misalnya gini. Yang tentunya Kan pagi itunya rencana tanya. Ayam panggang. Sak tuh kali nuang kue bisa hilang rasanya tadi. Jadi mah gili anu teu biasa. Praktek. Iya, sabukan dia bisa kali sewa. Yang sahabisnya. Sangat itu Pokoknya kenapa? muter gantian mang gue pakai bagian subuh. nak secanggung. Bulanna dina keler. Besokna mana tadi? Wahid. Besok. Gila. Guru peso Iya peso ya. Seepnya. Aduh, pinter. Seep, Pak. Bukan langsung itu. Sana saya nanti tekonan lah itu. Tekona kudu dadan. Terus dah eta Nama ya tisu gitu. Atau 90
24 percaya. Tan kenal ada kena. Nol. Gila ketet. Saat saya itu kasih bagian soalnya. Ayo Lah. So, kopi lah. Terus dia 20. 20, 19 orang lapor. Nah 20 bahasa. Sok Mau gede. Kali 15. berarti 18 atau 15? 15 kali 15. 200. 90. Saudara? 200. 200 nya yang saya itu kan. Tadi 20 gram, jantan ke China kali So, 15. Tos di atas ngagolaknya. Atas. 84 dah. Dari 3 orang kan. Ada salah bujur kan dia. Teko kita sisi ini. Ah. Gaya nama apa? Paplingan. Empat kamar itu perapingan lebih tertinggal. Ayo. Itu kayak freshen gitu ya masih 300 tadi. 300 ya siap. 300 kaca. Wahid dia nya. Wahid. Sengit Cilaja. Tegoknya nang ini. Seri. Mari ngarain hap teh. Beranahan apa? Untung sepahit. Kita jangan tadinya. Tepati Atasnya. tepatos jenak. Kita mau curang 4-4an gitu. Oh, yos awalnya belum Kok gigi celoyos. Tosan penitnya. Terus pencet kena. Kurang gula sama. Ini gula. Ini gula. Ngowe. Tapi gosok kaos gitu caranya. Siapkan gelas masing-masing. Siap. Tunggu 4 menit. Siap gelas. Nah, eta Wih, sisa-sisa. hebat gitunya. kan nggak mau ngabandingkan ngerasa istilah. Iya, buiter madani itu. Kedua saya nerima. Baru tong digulaan ya mah tuh pan penikmat. Terusan itu sabaraha cenah Mas Wahid teh. Eta tadi saparapat. Anu bubuk saparapat. Mun pengaosna sabaraha si Mas Wahid ngical teh. Sabarapat teh. Aja paranti naon aa? Eta ge paragi nyeduh kopi oge ngan ge carana pinten gitu. Sekilo 120 kami cepat. Sekilo 120, 150. 1 kilo 120 atau 150. Mas Wahid menuju ke Jawa kira-kira. Paji itu ge biasa digiling kuing biasa digiling. Biasanya kita jomblang pagi. Di babak.